boga pikiran manteng nafakuran nu opat perkara bakal salamet. Hiji rezeki urang moal ku batur kajen ku kumaha, yakinkeun eta nu urang bagian urang nu geus aya tulisanana tertera di Lauhil Mahfuz moal ku batur. Nomor kedua, amal nu geus ditangtukeun ka urang, kawajiban ka urang teu bisa digantian ku batur, kudu ku urang bae. Nomor katilu, Allah terus-terusan neuleukeun urang teu pernah nundutan Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, teu pernah jadi urang komana bae kadeuleu kok yakinkeun. Kemudian nomor kaopatna sing yakin bahwa ajal nungguan urang. Tah mun urang eta opat di pikiran bae ku urang ditenget-tenget diasupkeun ka sanubari, urang bakalna nambah keyakinan ka Allah, nambah giat ibadah ka Gusti Allah, nambah mantap. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Urang dibere nikmat ku Gusti Allah, dibere hujan, dibere tararis, nganai jelema mah eueuh meujeuhnana, dibere panas aman, dibere hujan bae tiris aman, eueuh meujeuhnana. Setungtung teu make tauhid tetep hate ngarasula bae. Tapi lamun urang make perasaan keyakinan tauhid ka Gusti Allah nu selalu mah ayanana ngeunaheun bae. Dibere panas ai panas nu saha nu Allah ngarasakeun panas ka urang, nikmat perasaan. Dibere tiris ari tiris nu saha nu masih kene karasa urang dibere tiris. Sebab nu teu normal mah dibere tiris karasana panas, dibere panas karasana tiris, eta teu normal ngaran. Jadi urang mah dibere normal ku Gusti Allah. Dibere hujan ari hujan nu saha nu Allah kama maha kawasa, nurunkeun hujan urang bisa menikmati hujan, selalu nikmat terus bae. Papasten Allah unggal poe terus berputar, jam terus berputar, berang peting geus ulah mikiran nu kos kitu. Nu kudu dipikiran mah perputaran waktu teh mengejar ajal urang, tah eta geus datang ka mana dedeketan urang jeung Allah. Mun urang geus ngarasa deukeut jeung Allah, untung kumaha cenah karasana kiai deukeut jeung Allah. Atuh ai deukeut jeung Allah mangeunaheun kos urang deukeut jeung bebeni. Nikmat jasa ngecrek hujan teh teu karasa. Di kuburan duduaan, waduh ngeunaheun jasa. Sangkilang aya momonon tetep ngeunaheun bae. Nikmat tah jeung Allah makomo lantaran Allah manubogaan. Geus komunikasi jeung Allah teh salat teh ngeunaheun. Jadi lamun aya jelema tinggalin tahajud teh penting teh isuk-isukna ceuri.
lantaran nu biasa ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duh aya naon teu keur penting mah teu hudang kaceurik nu mentak osok ditambal beurangna nu biasa penting salat tahajud 6 rakaat misalna teu salat teu keur penting beurangna ditambal 2 kali lipat jadi 2 kali genep ditambah jeung 2 kali genep eta jadi 24 nambal salat tahajud keur percis kos urang mah kitu teu percis urang mah teu hudang teh sugan ieung-ieung teu urang teu boga perasaan kumaha urang mah hudang sakitu teu hudang sakitu atuh ieu mah naon bedana jeung kebodongkol itu beda jeung kebodongkol janten bakos kitu mah tuh eta lah. Jadi atuh nikmat deket jeung Allah maca Quran ngeunaheun maca sholawat nikmat salat ngeunaheun ngadengekeun ngaji ge ngeunaheun tiis tentrem reup malah mantepkeun urang baralik ulah diudangkeun engke ge nya ngomong sorangan barang hudang kiai sakedeungna teu ngaji. Aduh. Taya. Jadi ieu perputaran waktu teh horeng keur mengejar ajal lantaran nu sering kukula dicaritakeun mun jelema boga pikiran manteng nafakuran nu 4 perkara bakal salamet. Iji rezeki urang moal ku batur kajen ku kumaha yakinkeun eta nu urang bagian urang nu geus aya tulisanana tertera di Lauhil Mahfuz moal ku batur. Nomor kedua amal nu geus ditangtukeun ka urang kawajiban ka urang teu bisa digantian ku batur kudu ku urang bae. Nomor katilu Allah terus-terusan neuleukeun urang teu pernah nundutan Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum teu pernah jadi urang kamana bae kadeuleu kok yakinkeun. Kemudian nomor kaopatna sing yakin bahwa ajal nungguan urang. Tah mun urang eta opat di pikiran bae ku urang di tengah-tengah diasupkeun ka sanubari urang bakalna nambah keyakinan ka Allah, nambah giat ibadah ka Gusti Allah, nambah mantap. Ieu nu mantak daek nonton TV teu asa dideleukeun ku Allah. Nu mantak kurang daek ngridit ta eta teu boga rasa bahwa urang keur ditungguan ajal dideleukeun ku Allah. Mun boga pikiran kieu aing ngridit sabenerna masalah ye duh mun isuk paeh aing kumaha be dibeulem ieu aing moal daek ngridit. Ih pan ieu rombongan bangsa jelema paroho kabeh ieu kabeh ja motorna ngridit kabeh. Ya Allah ya Rabbinya coba tah perhitungkeun ku urang tapakuran ku urang abeh makin hari makin deket jeung Allah makin membaik makin mantap ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yo ngarasula dibere sehat hari nu boga sehat saha Gusti Allah keur dibere rasa sehat dibere muriang aing nu boga panyakit saha Allah boh ieu urang dibere deudeuh jeung nya ku Allah sehingga titah ngarasakeun panyakit darah tinggi
dikurangan teu meunang ngadahar daging embe, teu meunang ngadahar sop kambing, teu meunang ngadahar jeroan, teu meunang ngadahar lauk asin, teu meunang ngadahar uyah. Padahal maning dikieukeun aing geus loba nu dilarang lah, maningan ditapakeun bae. Batur mangahajat tapak tina daging, tina lauk, tina seges, sakalian aya panyakit aing mah deuk tapak bae. Kitu kuduna. Iya mengendahan sial-sial tinggi awak. Aduh, jabatur nu saumur jeung aing sararehat aing kunaon dibere gering, teu jujur teu adil ya Gusti Allah. Ya Gusti Allah ka aing mere panyakit bae kunaon nya batur tuh bere panyakit mah nya maloba duit da ka dokter ge. Aing mah jai sakieu susahna dibere panyakit pohara amat awas ya teuing Gusti Allah. Je sakieu mah kotok baru diawas-awas. Je sakallah teh si budak ngomong sangeunahna bae sanajan teu ngomong keur tegah teh Allah menyaho nyahoan Allah masya Allah taya urang perbaiki eta supaya mantap je eueuh nu kaluar tina gerak Allah, eueuh nu kaluar tina kudrat iradat Allah, eueuh nu kaluar tina kahayang Allah, eueuh kabeh teu kaluar tina kudrat iradat Allah. Nyaho urang lamun keur ngaji tauhid mah nyaho jasa imimiti wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadits qiyamu bi nafsi wa daniyat qudrat iradatil muayyad sambah apa percaya nganu encan teh yakin eta teh ngan ilmu yakin mah sebab teu bisa diteangan ku kumaha tama pamere Allah ngan urang usaha memperbaiki diri. Jelmaan ngridit berarti teu percaya eta teh ngaranna teu boga kayakinan. Teu boga kayakinan. Ugus jelema ku tatang koteteng terus berang jadi peuting-peuting jadi berang neangan dunia bae eta ngaranna kurang kayakinan tina pamere Allah. Tina kaligus kitu bae teh mah. Di jelema nu yakin nu atuh tenang bae aja ai bagian urang mah tetep ka urang bae. Takos kitu tah jadi ai percaya ngan yakin nu encan aya. Eta saya takos kitu tah. Tak seringan gara udang peti. Yuk bari nonton TV. Coba ge. Lain tambah yakin tambah bobrok. Urang kitu menghadapi haul alhamdulillah minggu kamari sanajan hujan ternyata hasilna alhamdulillah mak loba yang saeutik urang sarua bae. Naon mentek sarua ya tuh dek dibelikeun ka daging kalau ka sakitu-kitu kae. Nu merena ente nu kadahar ente. Itu tuh sabure ente bae sagut pautan ngan sakadar ngalaksanakeun doa. Tapi Allah ngagerakeun minggu kamari menang 27 juta. Sanajan hujan wali leuwih parah deui hujan lagi. Wallahu a'lam sabodo. Tapi anu geus bisik-bisik nungtun geus aya sabaraha urang teh urang Kendal hiji, urang Cikarang, urang Tangerang, urang di urang ieu, urang sekitar Pasar Kemis, Kecamatan Jati aya nu geus mondok mawa cenah ieu, aya sukuan. Hayu bisi mau jahe bae. Aya sukuan ya Allah ya. Jadi orang putaran minggu kahiji kamari tinggal minggu ieu berarti tinggal ngitung bae 5 minggu deui. Lamun jadi deuk ngundang keturunan Tuan Syekh Afifuddin cucu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu.
lamunnya bisa jeung sempet kerek aya pertemuan di Kuala Lumpur enak itu di bulan Januari ieu bakal mengisi pengajian di Kuala Lumpur kerek datang kemudian rek diundang geus ari kabar melalui angin mah melalui angin ditelepon yang keur ningalian jadwalna ke bertemu heula lamun jadi masalah maksudna udah naon sakadar urang ngambil barokah kuturunan supaya urang leuwih mantep di aku kutuan Syekh Abdul Qadir Al di aku kutuan Syekh artinya ge cucu Kangjeng Nabi leuwih di aku deui ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di aku ku Kangjeng Nabi berarti di aku ku Allah lamun geus di aku ku Allah geus lah cek Allah teh geus kasar oge bae cek malaikat ge heula cenah ieu loba dosa ngaji geus kan banyak lah dosa satak-satik bagas geus henteu ciri mah rada gede gaya kajian gede terus Pak tah hayang kitu tah urang teh masyaallah tapi salat tetep kudu ya Allah teker cerita murahna Allah kos kitu maha murah Allah ngarizkian boro-boro anu iman nu kafir jadi rizkian murah jasa boro-boro nu sok tahajud nu molor bae jadi rizkian bae boro-boro nu sok ibadah nu mayan koprok ke di rizkian kadang lah sakallah di rizkian bae lanan ke perhitungan mah kumaha ke bae eta murahna Gusti Allah geus kamurahan Gusti Allah lain bae di dunia di akhirat bakal leuwih nampak tina 100 rahmat Allah kakarak hiji nu dikaduniakeun geus sakieu karasana ku urang 99 rahmat ke diterapkeunana jaga di akhirat ku ari hiji bae ge hiji ka maung-maung dibere rizki ka orai koros dibere rizki tuma dibere rizki dipake ka dedeh jeung kanyaah ku Gusti Allah kakarak hiji nu dikaduniakeun geus kos kieu 99 keneh engke mantap ke asana ieu mah ka surga kabeh asana kajeun ngeridit ge ka surga kabeh geus tambah deui kreditan terus eta ngan nalika urang ngomongkeun nyebutkeun kejemna Allah boro-boro dosa ngeridit boro-boro dosa maling hiji bae ge hiji leutik nu kula sok didongengkeun teh hiji jelema ngaranna Hisan ditanya begitu geus mah kumaha pertanyaanku mantap jasa di aku ku Gusti Allah jo alhamdulillah ngan teu waka menang ka surga emang kunaon ieu kula teh apan kuli panggul tah wajina keur manggul eta nyokot hiji jang hiji eta teu menta ridona deui eta kula eta bakal dihisab eta doa berat cenah caknya jang nyeuhil doa atuh komo tanda tangan MM-an tamang geus lain neraka deui raka bae geus tamang ngarebekna ge meureun kumaha meureun atuh sagede ceuhil bae kitu komo maling sendal di masjid sendal kulit teh aduh eta keur carita kejemna Allah mantap galak aya di Allah nyaah aya di Allah mantap ulah ngandelkeun amal urang ka Gusti Allah mah teangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala model bari cak Gusti Allah beuh sabenerna mah sia cenah ngaringkuk di imah tapi siang ngaji bae ngan aing nyaho rindu ka tukang uduk sia kayawan ku Gusti Allah lain ngaji sia eta masing-masing dah cak Allah beuh sakitu di imahna keur meujeuhna anu terus hujan tapi sia bener-bener dek neangan ilmu geus lah aing pokona moal leuleuh kumaha mah ridho bae ka sia tak eta tah nu diarahan ku urang ridho Allah nah
Masya Allah karimnya mual kebel orang hidup di dunia orang neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yemaya jelema keur dipanggul diais ditutupan dilipat-lipat make sampi gadeuleul lantaran diborongkos diborogodot make samping dianggap ku Ki Zaid eta mah jelema teh geus qaid geus paeh Ki Zaid lantaran boga permasalahan jeung eta jelema disabet bae geus ku Ki Zaid potong leungeunna buat reaksi kabeh nu ngaisna kabeh newak ka Ki Zaid newak usulkeun kanu boga hukum melalui polisi dibawa ke meja hijau sidang di kejaksaan. Zaid, ya Pak, kamu telah menganiaya yang bernama Umar, betul? Ya Pak, saya ngaku. Kamu tahu tangan Ki Umar patah? Ya. Nah, dengan demikian tangan kamu pun harus dibalas kembali, harus dipotong. Nanti dulu Pak. Emang kenapa? Saya tahu itu Ki Umar udah meninggal Pak, mati. Kenapa kamu ngatain mati? Itu kan di Borogod dia. Cak Hakim apa itu Borogod? Ternyata Hakim lebih bodoh dari saya. Nggak tahu Borogod acak. Bahasa apa itu? Kayak bahasa Urdu kedengerannya. Bahasa Inggris bukan Arab, bukan itu Borogod. Bahasa barbar Pak. Waduh, bisa dinasionalkan itu Borogod. Nah, cek kula cek Ki Zaid teh eta wae jelema pae, jelema pae mah kan geus urusan atuh. Ku kaserangan keheul kula ka Ki Umar ya, ku kula teh Mas. Ternyata cek anu ngais teh Ki Bakar teh eta teh dek dibawa ka rumah sakit. Pala tuh dibungkus. Nu mantak dibungkus hujan ngecrek bego. Jadi hirup kene, lain hirup-hirup deui, hirup. Ya bohong. Sebab ku aing kadeuleu teh mah kos pocong di dieuna. Jadi berarti paeh teh mah kajian kumaha ge. Buktikan. Begitu dibuktikan bener hirup. Sial cek Ki Zaid teh atuh. Sugan mah paeh. Tak eta Ki Zaid menganiaya Ki Umar motongkeun leungeunna nu disangka-sangka ku Ki Zaid geus paeh ternyata hirup keneh. Nu mantak ku Ki Zaid disangka paeh lantaran diborongkos di Borogod ditutupan sakumaha nu paeh bae ternyata orenganan dengan alasan gerimis bisa dipahami bisa diterima alasan tersebut dibuktikan orenganan hirup keneh kumaha tah pacecok di meja hijau teh tetap cek Ki Zaid tama paeh cek Ki Bakar hirup cek Ki Zaid paeh hirup dek ribut di dieu cek Hakim tah eta pacecok macecokkeun antara hirup jeung paeh di meja hakim bisa dibuktikan buktikan Ki Umarna andai kata teu bisa dibuktikan lantaran Ki Umar di rumah sakit kemudian di rumah sakitnya jauh misalnya komunikasi nah iya antara dua pengakuan satu Ki Zaid sebagai penganiaya mengakui dengan sangkaan berapa bahwa nukos kitu mah paeh tapi cek Ki Bakar sebagai wali na hirup mana nu kudu dibenerkeun tah kana kos kitu geus anggeus beres geus teu kudu hese beleke hese capek neangan deui permasalahan geus komplit urang teh kuari tinggal mukaan kitab bae geus teu kudu ngaijtihad sanajan pintu ijtihad dibuka lebar sampai kiamat tapi saha jelemana nu neuk mampu ngaijtihad lantaran minimal 12 pad di luar kepala pas urang bae gitu di luar kabeh pon urang
kepala teh maksudna malakat sifatun rasihatun fin nafsi, jadi geus nancep jasa 12 pantea. Kemudian nganyahokeun kana rijal hadis, nyaho ka ngaran sebagai perawina, nyaho ka umurna, nyaho masa hirupna, babarengan jeung Kangjeng Nabina sabaraha taun. Kemudian sehari-harina kumaha manehanana loba ka pasar, loba ka kebon, apa loba jeung Kangjeng Nabi, harus diketahui rawi-rawi hadis seperti eta supaya jelas riwayatna hadis nu dicaritakeun ku si eta pasti benerna jatuhlah ke kana sahih. Pan urang ge kieu ye lamun dicaritakeun ge, weh di dinya tadi Pasir Gadung aya nu tabrakan. Bener tah? Bener. Sia neuleuh apa cenah? Cenah. Cak satu sia. Cak babaturan aing ngaran si Arif. Si Arif dipercaya sia mah. Kurang esok itu, Pak. Emang kurang gedebul si Arif. Urang teh asal geus kaluar ti si Arif teh geus percaya lantaran urang teh geus sering jasanya bohongna. Keur benerna dibohongkeun bae. Tak eta teh rawi hadisnya kos kitu tah. Urang kudu nyaho tah. Seluk beluk tingkahna tah eta teh geus dikitabkeun rawi tingkatan kahiji, rawi tingkatan penengah, rawi tingkatan terakhir, rawi ula, rawi wasat, ausat, rawi adna. Eta kudu nyaho lamun urang deuk ngaijtihad hadis. Lamun deuk urang ngaijtihad kitu Al-Qur'anul Karim, eta rawi hadis bae sabaraha nyana talar hadisna jumlahna. Tah eta kudu dikajahokeun ku wari deuk ijtihadan. Pago sakola kakarak di geus deuk ijtihad tadi sia ku aing dipantaukeun sia ku aing geus teu kudu ijtihad baca kitab bae hese cenah maca kitab mah atuh boro-boro ijtihad jadi babuk sia ku aing geus teu kudu ijtihad sebab cek ulama bolak-balik deui bakalna ka mazhabul arba'ah. Urang kuari deuk ka ijtihad, hasil ijtihad urang mun teu ka Imam Syafi'i ka Imam Malik, akur namun teu ka Imam Malik ka Imam Hambali, lamun teu ka Imam Hambali ka Imam kitu Hanafi, bolak-balik di dinya bae. Ternyata horenganan bener ke si Hanafi tukang lauk teh. Eta tah moal kaluar di dinya coba ge matak nu mudawan ngan sakitu tina 10 mujtahid mengkerucut jadi 8, mengkerucut jadi genep, mengkerucut jadi 5, mengkerucut jadi 4, sehingga Imam Ghazali bae teu termasuk mujtahid mudawan. Tuan Syekh Abdul Qadir bae fikihna gunyah teu termasuk mudawan. Nu 4 bae kurang kumaha. Imam Qusyairi ngarang kitab tapi henteu mudawan. Nu mudawan mah nu 4 bae disebut mazahibul arba'ah. Sok geura saha nu deuk ka ijtihad moal kaluar ti nu 4. Nu mata geus bae atuh ulah adigung teh jeung sombong-sombong teh datang ka henteu mengakui sok sia ijtihad moal kaluar ti nu 4. Cenah ayeuna mah aing mah ijtihad sorangan teu kudu usoli salatna. Atuh tah mah usoli mah tah kabeh di luar Imam Syafi'i mah teu usoli. Henteu usoli kabeh datang gek Allahu Akbar. Atuh jadi urang gede kitu atuh masalah. Masalah asal make mazhab saha. Gitu cenah aing mah moal kunut neuk subuh, salat subuh moal kunut. Boro-boro kunut siapa salat teh henteu. Sia teu anu kakara kunut atuh. Jaman-jaman Nabi mah teu make kunut Syafi'i mau make kunut soteh, Hanafi mah henteu. Dia dek lompat ka mana coba? Ayo dek lompat ka mana? Masya Allah karim. Urang asyhadu an la ilaha illallah trek manteng kieu. Tapi kapan Imam Hambali mah sunah di kieu-kieu dengan dalil bahwa Allah teu ngabogaan tempat di mana bae. Di luhur aya, di handap aya, di kaler lain, di kumaha pokona mantap diputer-puter kos kieu. Tah eta teh kapan? Gitu Bandung teh mah nu kos kitu Persis tah kikituan eta. Ai urang mah ieu mah anteng nu dihandap kikituan. Tah mah teu asup mazhab kos kitu mah tah mah. Aduh, Masya Allah, ayah utek-utekan eta setebareres biasa ngaku bae sapeng utek-utekan. Nah masalahna kodam malbuban di mana-mana motong nugal kizaid kaki umat
nu dilipet-lipet di borongkos ternyata sangkaan Ki Zaid mah memang Ki Umar maot banu masalah maot mah ngan gaya be urusan penganiayaan terhadap jelema maut kumaha engke ngan urusan kisos atuh teu da eta teh dibawa ke meja hijau di sidang geus pengakuan Ki Zaid bahwa Ki Umar geus maot, pengakuan Ki Bakar sebagai walina ieu hirup keneh mana lu kudu dibenerkeun subdiqul waliyu benerkeun Ki Bakar sebagai wali Ki Zaid. Ki Umar cuman biyamini sumpah nurutkeun cekaul beres kulantaran disumpah dae Ki Bakar wallah beres sumpah lakukan kisos terhadap Ki Zaid potong deui walau qata tarafan wa zaman nafsahu fal mazhabu tasdiqu in ankara asla salamah. Ki Zaid boga masalah jeung Ki Umar ternyata Ki Umar teh katarajang penyakit stroke cuman dedengean Ki Zaid doang bahwa Ki Umar teh katarajangan stroke sehingga kempleng leungeun anu katuhuna teu aya daya dirubah ge teu bisa. Ai musuh malamun ngadenge aya batur stroke musuh teh seserian urang ge lamun ngadenge batur teh stroke urang bungah urang teh hakikatna memusuh jeung nya. Mun urang aya anu ngabejaan sia nyaon teh ka Ki Arif nyaho si Arif nyaho stroke ku Arif stroke oh alhamdulillah musuh tak kajen hukuman tapi nu stroke masyaallah innalillahi karunya amatnya ke ku Arif atuh dilayan dek dibawakeun obat lain musuh tah mun kieu mah ke ku aing dilayan dibawakeun racun musuh tah mah itu mah jelas surang ngadenge saja teu kasih sarwi teh ciku nyamuk setruk hadege sakunaon hadege daekeun ka aing ieu musuh berarti musuh kajen duwe teu urusan trisno tah urusan cintrong tah teh jadi aya ngajahokeun musuh wakos kitu bae kiai anu di rumah sakit hadege lah musuh tak kajian hukuman musuh boga masalah berarti tak jeung kiai mangkuna gitu buludan nyerekan aing nya geus ada ge paeh lah musuh teh kos kitu ieu baca ulang-ulang atuh diri yang kena musibah urang bunga urang teh haji udah naonan aing kalau urang nya gitu ngangkat barang di pam limbah rebut karung jarak gitu dah diambil kita ke sesuai bener buat main waktu KB hubungan kita dibawa ke meja hijau terbang aduh saat dua hijau
Nama Anda Zaid, betul Pak. Alamat terep, ya. Betul. Jawara Malulu Pandit terep. Ini lamun Cilongok gitu, tapi Cilongok mah ahli ibadah kabeh. Hiji doang nu babok hiji dua lah. Gimana kuahnya udah loba. Insyaallah ya orang. Nah, nu diucapkan ku Kangjeng Nabi geus araraya, tanda-tanda akhir zaman geus tereh deket kana turun Imam Mahdi ke bakal ambalayah nu mabok, ambalayah nu zina, ambalayah pamalingan jakwari. Allah, masyaallah. Ribut pamalingan, kunaon loba nu maling? Anak urang nu malingna. Sial jas. Ribut nu zina. Oreganan anak belendung. Na'udzubillah min zalika min zalik ngalindung urang kabehan ka Gusti Allah supaya diamankeun disalametkeun tina mara bahaya jeung dosa. Kamu betul Zaid? Ya Pak. Terus asal betul. Menurut laporan dari pihak korban bahwa Anda telah menganiaya yang bernama Umar di warung kopi, betul? Iya Pak. Kenapa Anda bisa melakukan penganiayaan terhadap Ki Umar? Dia lebih dulu menganiaya saya. Motifnya apa? Karung saya diambil Pak. Karung di mana? Karung di pabrik. Punya lu apa punya bos? Punya bos. Tapi biasa saya angkat kok, diangkat duluan sama dia. Ya otomatis bayarannya ya ke tangan. Nah, ini penganiayaan jelas-jelasan berarti Zaid ini sesuai dengan laporan setelah diperbal Anda telah mengakui betul-betul menganiaya. Tanda buktinya adalah ada satu sendal Anda, kenapa itu tidak dibawa di warung kopi? Menurut guru saya kalau nyolong, kalau menganiaya harus ditinggal Pak itu. Di mana kamu guru kamu? Cilongok. Blon ya. Kayak guruan kos gitu gitu. Masya Allah. Jadi jelas Anda telah mengaku bahwa Anda pelaku penganiayaan terhadap Umar. Ya mau bagaimana lagi Pak? Sebab saksinya udah banyak. Ya berarti ini harus dilakukan kisos. Anda akan dipotong kembali sama dengan penganiayaan Anda terhadap Umar, bahwa Anda harus dipotong dari atas ke bawah 10 cm. Disitulah letak pemotongannya. Interupsi Pak. Apa kamu interupsi? Saya memohon kepada Bapak untuk berbicara sebentar. Ya, menurut saya tidak harus dilakukan pengkisosan terhadap saya. Kenapa? Sebab tangan Umar yang saya lakukan, yang saya aniaya, yang saya potong, ternyata itu adalah tangan yang setruk. Setruk? Ya Pak. Coba dirinci kembali Pak. Nah, Bakar, kamu sebagai wali Umar. Ya Pak. Menurut pengakuan Ki Zaid bahwa tangan Ki Umar yang dianiaya, yang dipotong oleh Ki Zaid itu adalah tangan yang setruk. Betul apa tidak? Siapa bilang setruk? Orang sehat-sehat. Oh, setruk Pak. Setruk, saya tahu Pak. Sekali lagi saya mau nanya kepada Anda, wahai Bakar, sebagai wali daripada Ki Umar. Saya bertanya kepada Anda, setruk apa tidak yang bernama Umar? Tidak. Sekali lagi, setruk apa tidak? Tidak. Jangan terlalu panjang tidnya tuh. Gua rasanya ini geli gedegernya. Tidak. Itu saking tidaknya Pak, berarti dipanjangin pakai mad lazim. Berarti kori oge ya. Ya Allah. Nah, menurut walinya yang bernama Ki Bakar ternyata tidak setruk. Setruk. Kamu tahu setruk dari siapa? Dari teman-teman saya, informasi yang akurat. Siapa teman kamu? Ahmad Muhammad. Ya, panggil dulu yang bernama Ahmad Muhammad. Berarti sidang dihentikan. Besok sidang kembali pada pukul 9 pagi setelah makan wudhu.
masuk ya Pak. Pak ieu mah jaksana hebat ya, sok mingguan masalah ya, geus boga nyana langganan uduk ya. Isuk sidang deui, Anda Ahmad Muhammad, betul Anda memberikan informasi terhadap teman Anda yang bernama Zaid bahwa di dalam informasinya yang bernama Umar yang telah dianiaya oleh Zaid itu ada stroke. Siapa bilang Pak? Itu bagaimana sih? Zaid bagaimana ini? Man, Aisyah ngomong sok lelungan gitu blot sia. Pancen cak sia eta teh stroke pan teu. Ye, ieu mah lalagaan. Tuh, sia mah kos kitu jing. Cak aing gejeng. Kalau gitu-gitu tuh aing jeng. Si orang mana? Cisoka aing mah jungjang jingging wae. Asal pakai jing mah Cisoka. Tuh hojing, mana jing, itu jing. Geus moal jauh Cisoka teh kajen kuku mah ge. Jadi geus lugot-lugot di leumat teh kajawan. Asal loba jing enggak Cisoka kajen kuku mah ge teh kos kitu. Atau kutruk tadi tulis. Nah, cek saya teh sian teh. Nah, aduh, blon sia mat. Sia blon. Atuh sia teh ngomong jana stroke. Atuh ngalalaga sia aja. Penting Umar aya ngayang reaksi sia. Bebe jatuh sia teh kudu ka meja hakim ka dieu. Naon aing di modalan sia, bawa ka dieu di samsuan. Juga aing lain sidang kos kieu. Ada satu lagi. Nah, yang jelas kata hakim, saksi Anda itu saksi yang sehat, saksi yang bisa bertanggung jawab, saksi yang betul, yang dia tidak mau kepleset nanti di akhirat. Tapi terhadap saya kan dia kepleset. Itu urusan Anda. Yang jelas bahwa Umar yang telah dianiaya oleh Anda itu betul-betul tidak betul. Sebagaimana pengakuan seorang walinya, ialah bakar tidak setrukan saudaranya yang dianiaya oleh Anda yang bernama Umar. Betul? Betul. Nu jadi masalah kieu ieu mah ieu. Zaid nganiaya Umar dalam pengakuan Ki Zaid setruk kan berbeda. Nu sakumaha kamari urang setruk bahkan henteu dilakukan kisos lantaran henteu masalah. Nah iya pengakuan Ki Zaid setruk, sedangkan pengakuan Ki Bakar henteu. Jak Zaid setruk, Bakar henteu, setruk, Bakar henteu, setruk, setruk, ribut. Mana nu kudu dibenerkeun? Lamun memang aya walina, aya saksi menjelaskan tentang kesetrukan, ya berarti kudu dibenerkeun Ki Zaid. Tapi lamun eueuh saksi untuk membenarkan kesetrukan Ki Umar nu kudu dibenerkeun ialah walina. Nah eta teh lamun kabeneran aya saksina ieu mah saksina eueuh teangan Ahmad Muhammad ternyata geus lari dana ka Palembang. Bung ngadenge-denge selenting bahwa disidangkeun pekerjaan pelakuan Ki Zaid terhadap Ki Umar teh geus masuk perbalna ke kejaksaan. Zaid jeung Umar, Zaid jeung Ahmad jeung Muhammad nu pernah melaporkan kesetrukan Ki Umar lari nya ka Lampung ka ditu deuk hiji jeung gajah ka Lampung aing mah geus nyalametkeun diri abeh ulah pajar jelema dileuweung nya di ditu. Nah teh hangan saksina eueuh deui tetap Ki Zaid mah berkeyakinan Umar setruk leungeun. Ceki Bakar entah sebagai walina Ceki Zaid setruk. Jadi pengakuan Ki Zaid tetap setruk baik disumpah gitu. Setruk Ki Umar teh kan lamun setruk cuman bayar dia teh kudu dipotong teh kudu dikisos. Tapi lamun teu setruk kan kisos dipertahankan ku Zaid sesuai dengan keyakinan manehanana sangka tidak setruk henteu setruk bae kumaha mentek walau koto alamun Zaid motongkeun toropan leungeun Ki Umar wa zama nagsahu nyangka Ki Zaid teh kana kurangna torop yana semacam kempleng atau setruk
Fal mazhabu tasdiqu setelah disidangkeun di meja hakim jaksa memutuskan bahwa itu hasil persidangan tetap bersikuku. Zaid mengatakan setruk walaupun Ki Bakar henteu neangan saksi-saksina diputuskan fal mazhabu tasdiquhu menurut mazhab dibenerkeun Ki Zaid sebagai pelaku anu ngabenanung naon kitu ngaranna mengakui kesetrukan Ki Umar eta teh in ankaro asal salamah lamun nyana benar-benar ingkar karena asal keselamatan leungeun Ki Umar. Saya mah tidak percaya kalau selamat tangannya yakni dia tidak setruk, tidak percaya kadang setruk. Komo lamun aya saksi-saksi kesetrukan mah ta eta teh tetep nu dibenerkeun adalah Ki Zaid fi udwin zahirin dina anggahota anu zahiru wa ila lamun teinkar lamun setelah tak disidangkeun teu bisa inkar nyana berarti harus mengakui karena keselamatan leungeun Ki Umar. Misalna aya dua saksi Zaid Muhammad na aya menyaksikan ketidaksetujuan Ki Umar atau sama mau tidak mau berarti pala yusodaku teu menang dibenerkeun Ki Zaid. Berarti dalam persidangan verbal setelah diperbal mana yang lebih kuat, pengakuan Ki Zaid kah yang lebih kuat apakah pengakuan Bakar sebagai walina? Sebab kabeh ge kapan ieu teh hayang selamat membela diri. Ki Zaid membela diri supaya ulah dikisos, Ki Bakar membela supaya dikisos bae. Eta teh teu meunang diputus begitu saja oleh jaksa. Nah eta teh kudu ditinjau kuat mana ucapan Ki Zaid jeung ucapan Ki Bakar. Andai kata kuatan Ki Bakar karena dipinta saksi Ki Zaid berarti Bakar nu dimenangkeun. Andai kata persikuku aya saksi kana kasetrukanana nu dibenerkeun berarti Ki Zaid. Selalu kitu bae temen terus. Awaya daihi atawa Zaid ngan aya dua leungeun awarijlai wallahu